Ada mana dina dengan kena para setembaga. Bismillahirrahmanirrahim. Bager anaking cepat awaking kosongkeun heula hate anu pada jengjang. Kosongkeun heula jiwa anu pasolengkra atau hate anu pasolengkra dina mana lawan usikeun emutkeun lain urang loba dosa jeung kalapatan kana jantan ibu. Mangga biasa dipasangkeun dulu. Lengkah hidup anaking lengkah perkasih dalam kehalak lengkah hidup nikah bagus kalau jantan ibu bagus tinggal pembukaan yang tidak bisa kelapatan sangka kita tadinya dengan air apisan cukup waktu dengan masa niti wajib mustahil waktu sedih air anjing sulit kalau jantan ibu bisa sering buka damar bisa dari anak tebal dan cepat oke serius bahasa nama anak ibu udah membutuhkan boleh benar dengan air itu abdi rumah sama masih dosa di alih pergi ke agung abdimu ketiasa nabi ngatur mama kira waktu dengan mangsa di dalam ayana isi hati ada tukrang tekarawas aku berat lahir pergi ke ayana mengarepot bisa menjadi induk hampura mama hampura mudah-mudahan mama lear mana diri kamu hapun di abdi anu seueur kalepatan sareng dosa ti kawit alih pergi ka agung pergi ka ayeuna pisan si madi mengarepotkeun sareng nyesakeun anu janten induk mama ayeuna abdi geus dewasa nyuhunkeun pidoa ati mama abdi bade ngambasa ka rumah tangga anu kalintang abotna kamu abdi. Mudah-mudahan mama tiasa ngapunten kana dosa-dosa abdi anu parantos kalangkung. Mama, rumaos abdi teh acan biasa mulangkeun cisusu anu janten induk, kanyaan anu janten induk. Dina dangan ayeuna bisa. Hoyong balembang timur mama, abdi teh hoyong dihapunten kudu janten ibu, supados abdi lalogina dina mapasagara rumah tanggana. Mangga bakal kenal ke dina hati anu sayang dina hidup nyangkeun dihapunten kali janten ibu. Anakin cuman awaki asa kebenturan kalbu pergerakan dunia asa luas kabentar gelap tengah dan bagus kesangka anak mama anak bapak geus dewasa dan hidup anaknya dosa sering dosa anu karasa anu teu karasa tong berorah di pentah non kasebatna lamun ibu di pentah hampura teu menta nanti masih hampura anu kali janten anak beral anak di zaman awak di tong berorah di pentah sadajajan di pentah tos muludul dosa-dosa hidup anak kita mudah-mudahan tidak sing tawakal dina ngambah sagara rumah tangga sing ajaran dilawati anu sakinah mawaddah warahmah lancar segala galanya bangkat dan gantar kakaitan tunggu siruman catang supaan balumbang timur caang bulan 14 jalan gede sasabuan beral anaknya cipok awan belas misi wajib anu bais kapalulun semangat biasa kedengaran disumpul itu membuatkan doanya anu bangsa saya dari kamu orang baru anu sejak
abdi seueur kakirahan calagok atana pikiran paus hapunten anu kasuh mama ulah asa-asa kamu ngareskeun abdi dari maos abdi teh aya teh tos diakadan tos janten kulawar di mama mudah-mudahan mama biasa nampi kan kehadiran abdi yang berdoa di mama mudah-mudahan dipasrahkan kelancaran tina santai sok rapatanana oge mama segera rumah tangga sanes ente berat kama abdi mama abdi dicontoh ke mama sareng ka apa mudah-mudahan anu saena tiasa kadudukan ku abdi amin anu awana mudah-mudahan tiasa janten untuk para makhluk istamin sumanggut nyeuh kana janten rahmat emot ben kalepatan anu manen anu pada sedang sebetulnya sementara waktu sekolah Bapak asa perang tinggal genah abdi teh Bapak rumahs abdi teh sareng kalepatan sareng kakirahan bedegoan kana jantan Bapak tenurut kana jantan Bapak abdi teh ngaraos dosa di emut-emut teh beulitnya kedah kumaha kadalkeunana ayeuna cuma waktu ningal mangsa Bapak sanes Bapak abdi parantos ngatur teh aya wawakilna mudah-mudahan Bapak abdi nyakseni yang ieu Bapak panendah Bapak leah manah untur kalbu kanggo ngapunten ka diri abdi anu seueur dosa sareng kalapatan kana jantung rama sakalieu Bapak manawi Bapak dina dengan ayeuna kersa ngapunten ka abdi abdi mulika abdi bunga anu kalintang karep pangdoa tina janten rama Bapak mohon berdoa di Bapak khususna kanggo abdi pupuh berdoa di Bapak kanggo abdi anu bade ngambah sakara rumah tangga abdi bade nyimponan sanes tanten anu diwajibkeun anu dititipkeun ku Bapak ka abdi nyaeta istri abdi oge caroge abdi mudah-mudahan abdi sing tiasa ngajalankeunana sapagodo sakahayang Bapak Bapak cepat ngawur bodoh teuing magrun asa jauh padenengan asa tepi kananda ngaraos pasalengkeun dina hate pasalengkeun hate teu pararubuh ti ogi keneh kedah kumaha di kumaha bakalna beral ayeuna hideung tos kendar cubalita ka Bapak nyuhkeun hapunten balaran anaki ku Bapak dihapulna malihan doakeun mudah-mudahan hideung dina ngabar sagara rumah tangga masih nuntun terang saureuleun balapati salayapina istri sareng pamaget pek ayeuna tinggal ngajalankeun rumah tangga didorong ku Bapak sareng ku mama doa mudah-mudahan aya dina padijaban Gusti Anu Maha Suci aya tangtung ka Bapak desa mohon Bapak sekali dari haputan anu ngasuh abdi teu acan biasa anu ngomongkeun kana janten sebagian Bapak atas tahtahan bela pati ngabelaan abdi kadang-kadang juara ibadah ngabelaan abdi teh janten dosa Bapak abdi teh janten beban Bapak lamun Bapak sakitu hampura jadi dadangan ayeuna abdi hapunten sakali deui abdi ulah ke anak sampiran antara tapi abdi hoyong diangkat ku Bapak teh putra ulah asa-asa umumnya abdi salah lengkah kalau ngalereskeun abdi